Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng dunia akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maparinna nikmat alit akhirat unggul. Alhamdu ari sadaya puji anu opat eta lillahi tetep kagungan Gusti Allah. Sifatna Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wal akibatu jeung ari balukar hade lil muttaqina eta pikeun jalma anu takwa kabeh. Wala udwana jeung henteu aya permusuhan, teu aya papaduan illa alad dolimin kajaba ka jalma anu dolim kabeh. Wassalatu jeung ari rahmat Allah wassalamu jeung kasalamatan ala khairi khalqihi eta muga tetep ka pangsae-saena makhluk Allah sayyidina dunungan urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi jeung ka keluargina Kanjeng Nabi wa sahbihi jeung ka sahabatna Kanjeng Nabi ajmaina tegasna sadayana. Amma ba'du sabadana ngaoskeun bismillah alhamdulillah sholawat salam ka Kanjeng Nabi. Pa inni maka saestuna kuring aradtu ngamaksud kuring an ajma'a kana yen ngumpulkeun kuring kana yen ngarang kuring kitaban kana hiji kitab lil akhbarin nabawiyati kana pirang-pirang hadis Kanjeng Nabi wal asaril marwiyati jeung pirang-pirang cariosan anu diriwayatkeun bi isnadi sahihin ku isnad anu sahih wasikin tur anu kumandel atau anu dipercaya. Pahadaptu maka ngabuang kuring al asanida kana pirang-pirang isnad waja'altu jeung ngajadikeun kuring hu kana ieu kitab arba'ina baban kana 40 pirang-pirang bab. Fi kulli babin anu tetep dina saban-saban babna asaratu ahadisa ari 10 pirang-pirang hadis. Wasamaitu jeung ngaranan kuring hu kana ieu kitab lubabal hadisi kana lubab al hadis. Wasta'inu jeung nyohunkeun pitulung abdi sadaya billahi ka Gusti Allah al adimi anu maha agung alal qaumil kafirina ngelehkeun ka sakabeh kaum kafirin. Al babul awal ari bab anu kahiji fi fadilatil ilmi eta tetep dina martelakeun padilahna ilmu wal ulama'i jeung ulama. Al babus sani ari bab anu kadua fi fadilati la ilaha illallah eta tetep dina martelakeun padilahna lapad la ilaha illallah. Al babus salisu ari bab anu katiluna fi fadilati bismillahirrahmanirrahim di eta tetep dina nyaritakeun padilahna lapad bismillahirrahmanirrahim. Al babur rabi'u ari bab anu kaopatna eta fi fadilati sholati
nyaritakeun dina kautamaan maca sholawat alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-babul khamisu ari bab anu kalimana eta fi fadilatil imani dina martelakeun kautamaan iman. Al-babus sadisu ari bab anu kagenepna fi fadilatil wudu'i eta dina nyaritakeun kautamaan wudu. Al-babus sabiu ari bab anu katujuh eta fi fadilatis siwaki nu nyaritakeun kana kautamaan nyusur atawa nyiwak. Al-babus saminu ari bab anu kadalapan eta fi fadilatil adani dina nyaritakeun kautamaan adan. Al-babus sabiu al-babut tasiu ari bab anu kasalapan eta fi fadilatis sholatil jamaati dina martelakeun kautamaan sholat berjamaah. Al-babul asiru ari bab anu kasapuluhna fi fadilatil jumuati eta dina martelakeun kautamaan sholat Jumat. Al-babul hadi asaro ari bab anu kasabelasna fi fadilatil masajidi eta dina nyaritakeun kautamaan pirang-pirang masjid. Al-babus saniya asaro ari bab anu ka-12na eta fi fadilatil amaimi dina martelakeun kautamaan pirang-pirang sorban. Al-babus salisa asaro ari bab anu ka-13na eta fi fadilatis shaumi dina martelakeun kautamaan puasa. Al-babur rabi'a asaro ari bab anu ka-14 eta fi fadilatil faraidi dina martelakeun kautamaan pirang-pirang kaparduan. Al-babul khamisa asaro ari bab anu ka-15na eta fi fadilatis sunani dina martelakeun kautamaan pirang-pirang pasunatan. Al-babus sadisa asaro ari bab anu ka-16na eta fi fadilatis zakati dina martelakeun kautamaan zakat. Al-babus sabi'a asaro ari bab anu ka-17na eta fi fadilatis shodaqoti dina martelakeun kautamaan shodaqoh. Al-babus samina asaro ari bab anu ka-8na eta fi fadilatis salami dina martelakeun kautamaan salam. Al-babut tasi'a asaro ari bab anu ka-18na fi fadilatid du'ai eta martelakeun kautamaan doa. Al-babul isruna ari bab anu ka-20na eta fi fadilatil istighfari dina martelakeun kautamaan istighfar. Al-babul hadi ari bab anu ka hiji wa isruna jeung 20 fi fadilati dzikrillahi eta dina martelakeun kautamaan eling ka Gusti Allah. Al-babus sani ari bab anu kadua wal isruna jeung 20 fi fadilati tasbihi eta dina martelakeun kautamaan tasbih. Al-babus salisu ari bab anu katilu wal isruna jeung 20 eta fi fadilati taubati dina martelakeun kautamaan tobat. Al-babur rabi'u ari bab anu ka-4 wal isruna jeung 20 eta fi fadilatil fuqara'i dina martelakeun kautamaan anu palakir. Al-babul khamisu ari bab anu ka-5 wal isruna jeung 20 fi fadilatin nikahi eta dina martelakeun kautamaan nikah. Al-babus sadisu ari bab anu kagenep wal isruna jeung 20 eta fi tasdidiz zina dina martelakeun ngabangetkeun kana
henteu meunang najina. Al-babus sabi'u ari bab anu ka-7 wal isruna jeung 20 fi tasdidil liwati dina martelakeun ngabangetkeun kana haramna ngadubur atau ngawati. Al-babus saminu ari bab anu ka-8 wal isruna jeung 20 fi man isur bil khamri eta dina martelakeun nyaramna nginum arak. Al-babut tasi'u ari bab anu ka-8 wal isruna jeung 20 eta fi fadilati ramyi dina martelakeun kautamaan ngabaledog jumroh. Al-babus salisuna ari bab anu ka-30 eta fi fadilati birril walidaini dina nyaritakeun kautamaan gawe alus ka indung bapa. Al-babul hadi ari bab anu ka-1 wasalasuna jeung 30 fi fadilati hakil auladi eta dina martelakeun kautamaan hakna pirang-pirang anak. Al-babus sani ari bab anu ka-2 wasalasuna jeung 30 fi fadilati tawaddu'i eta dina martelakeun kautamaan tawado handap asor. Al-babus salisu ari bab anu ka-3 wasalasuna jeung 30 fi fadilati sukuti eta dina martelakeun kautamaan jempe repeh. Al-babur robi ari bab anu ka-4 wasalasuna jeung 30 fi man'il akli eta dina martelakeun nyaramna barang dahar wan naumi jeung nginum warrohati jeung ngeuneunahan. Al-babul khamisu ari bab anu ka-5 wasalasuna jeung 30 fi man iddohki eta dina martelakeun nyaramna seuseurian. Al-babus sadisu ari bab anu ka-6 wasalasuna jeung 30 eta fi fadilati iyadatil maridi dina martelakeun kautamaan ngalayad anu gering. Al-babus sabi'u ari bab anu ka-7 wasalasuna jeung 30 eta fi fadilati dzikril mauti dina martelakeun kautamaan elingna kana maut. Al-babus saminu ari bab anu ka-8 wasalasuna jeung 30 fi fadilatil qabri eta dina martelakeun kautamaanna kubur wa ahwalihi jeung pirang-pirang pakewuhna kubur. Al-babut tasi'u ari bab anu ka-8 wasalasuna jeung 30 fi man inniyati dina nyegahna fi man innihayati dina nyegahna din martelakeun dina nyegahna sasambat alal mayyiti ka mayit. Al-babul arbauna ari bab anu ka-40 eta fi fadilati sobri dina martelakeun kautamaanna sabar alal musibati kana musibah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.